Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng simkuring mangnana nagon dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh nyandak hiji jejer carios Jawara ti Leuweung Hideung bagian anu ka-28. Anca garapan dongeng anu katuna waktu dinten kamari terus dogikeun ka tua kampung nuju ngawarangkongnya sareng istrina oge sareng putrana nyata Neng Engkom di bumi na terus dugikeun kadinya baraya pamit telepat mah. Kumaha cenah terasna ye Jawara ti Leuweung Hideung teh mangga komang sejadi lajengkeun deui baraya panginten carios Jawara ti Leuweung Hideung kantun saepisode deui anjing pangintennya. Insyaallah komang sejadi tamatkeun kumargi tos rengse sagala rupina tos teu aya pedareun deui. Mudah-mudahan emang anjing pageto gitunya tiasa medar deui carios anu enggal gitu baraya. Mudah-mudahan sing enggal menakan carios gitunya anu enggal anu tiasa dipedar ku emang dina YouTube gitu. Atuh paminteu nya antos we lah panginten sakedap mah. Atuh sugan emang tiasa ngadamel deui carios anu enggal gitu. Kan birih carios nyalira wae birih bosen. Enten emang teh meureun milarian carios anu sanes. Kitu baraya. Eta ge manawi teh can didongengkeun di hunu sanes. Da sakabeung sok kitu aya carios anu sanes tos dicarioskeun ku nu sanes. Atuh janten teu rame. Itu baraya. Mudah-mudahan we atunya dicarios panginten sadinten ayeuna teras anjing ku mang insyaallah ditamatkeun. Dan mudah-mudahan kanggo saterasna emang tiasa midangkeun deui dongeng. Kintun-kintuna mah kanggo baraya Sunda sadayana wae anu mika resep mika cinta kana pidangan dongeng ti mang ieu sumangga wilujeng ngadangukeun. Muhun, keun we heula sabar atuh Abah. Da pamitos waktosna mah. Moal ka mana panginten? Ceuk Neng Engkom. Nya Nyai, ari ku kituna mah. Ta isuk Abah rek ka kebon heula jeung si Sabri teh hamuna. Rek teh heula jauh keur peuyeummun lah. Si tereh-tereh ka dieu pang-pangna mah. Cek tua kampung ajak nyarita ka pamajikanana. Muhun mangga eta mah Abah. Teu langkung Abahna. Sok we dari perkawis anu kitu mah. Urusan pameget. Kajabi lamun engke dina prungna. Namai ambu bagian anu gegeroh di pawona. Teh mal pamajikan tua kampung bari nyisik kituna teh. Kayaan harita disalureun imah wanci beuki dieu teh beuki maju ka peuti. Di jero lemur cigarunggang katanya geus sepi jempling rehe comrek. Lain mah bohongan. Tayohna wae sebagian pangeussi lemurna geus sarare di jero imahna sewang-sewangan. Sabab ngarasa capek meureunan. Sanggeus beurangna migawe naon rupa pacabakan anu geus jadi pancen kahirupan maranehna. Nu kadenge ngan saukur sing saleorna sora angin. Nu keur nebak dina saluhureun tatangkalan. Ditempas ku sora jangkrik jeung cari cangkas. Nu keur araya di satukangeun imah jeung pipireun imahna tua kampung. Sakapeung sok rajeun ti jauhna kadenge sora anjing. Nu sing jaregug milu ngeusian kana simpena peuting dina mangsa harita. Cag urang tuna heula kaayaan tua kampung jeung kulawargana. Nu harita keur araya di lemur cigarunggang. Ayeuna urang nyaritakeun deui supala jeung pada baturna baraya. 3 poe ti harita sanggeusna supala cicing di lemur Cisoka nyatana di imahna Abah Sura. Dina hiji poe supala amit ka Abah Sura jeung Ambu Hama yang rek manggihan heula mangkiwi cenah ka pasir puyuh. Sanggeus didinan ku jadi aki jeung ninina. Kira wanci rumangsang
Supala jeung anu sejenna mimiti kaluar ti buruan hareup imah Abah Sura. Rek tuluy muru ka pasir puyuh. Malah martali oge milu harita teh ka Supala. Sabab hayang nyaho cenah ka imahna Mang Kiwi. Jeung rek sakalian nempo kuburan anu jadi lanceukna. Kuda anu keur ditarunggangan ku Supala jeung pada baturna mimiti laleumpang di jero lemur. Mapae-mapae jalan padesaan. Sanggeusna aya di saluareun lemur. Kuda mimiti ditelegarkeun lompat murung-ulon. Meulah jalan jajahan. Anu dikenca jeung katuhunna dipinuhan ku pasawahan. Jeung tangkal kai anu rajeg di sisina. Sing jerehemna kuda jeung kotoplakna tina sora suku kuda. Nu keur narincak kana taneuh awor kadengena. Taneuh nu keur diterencakan ku suku kuda meni mulek mumul kaluhur katebak ku angin. Supala jeung pada baturna tuluy nelegarkeun kudana. Sabab meh gancang we cenah nepina. Kulantaran jarakna ti lemur Cisoka ka lemur pasir puyuh teh lumayan rada jauh. Dituturkeun ku singkalayangna manuk siluman nu keur ngajomantara ngawang-ngawang. Jeung sungutna teu repeh tuluy disada. Beuki lila kuda nu keur dilompatkeun ku Supala jeung pada baladna. Beuki jauh wae ninggalkeun lemur Cisokana teh. Dipiri ku liwirna angin leutik. Dikendangan ku recetna sora manuk nu keur areuntreup dina dahan kai. Nu keur dilaliwatan ku maranehna. Teu kacatur lilana di jalan. Kira wanci pasosore. Supala jeung pada baturna saranyaug deui ka pasir puyuh. Kuda nu keur dilompatkeun ku Supala jeung anu sejenna sanggeusna aya di jero lemur mah geus teu ditelegarkeun deui eta kuda teh. Leumpang we kawas biasa. Teu lila ti harita gog Supala jeung anu sejenna antukna aranjog ka buruan hareup imahna Mang Kiwi. Di buruan hareup imahna Mang Kiwi katenyo meniti isieun. Jika wuh pangeusina eta imah teh. Jerut Supala jeung anu sejenna tarurun cenah saluhureun tongong kuda. Supala tuluy leumpang nyampeurkeun kana panto imahna Mang Kiwi. Geus kitu keketrok kana panto bernyalukan ka Mang Kiwi. Tapi senajan sababaraha lila nungguan, panto teh can aya nu muka wae ti jero. Saloyong Supala nyampeurkeun kasih sudil. Jeung anu sejenna nu karareuh dina palepuh tepas imah. Dek Supala milih diuk di dinya. Teu lila kadenge sora si Sudil anu nyarita ka Supala. Kumaha? Nah aya tama wah Mang Kiwina? Tanya si Sudil bari mencrong kana beungeutna Supala. Sigana Madil. Keur kacai meureunan. Lamun teu kitu can balik ti kebonna kawasna mah. Keun urang daguan heula ti dieu sagedeung mah. Tembal Supala. Nya sigana mah keur ka kebon keneh meureunan. Mun teu kitu keur kalebak kacai sigana mah. Cek si Sudil. Bari muka kancing baju kampret. Tayana wae ngarasa hareudang meureunan. Tekung silila ti harita kurunyung aya jalma anu datang ka dinya. Sing horeng Mang Kiwi pisan eta jalma teh anu karek balik di kebon. Kituna teh bari manggul pacul dina tak-tak katuhuna. Ari lebah leungeun kencana ngajengjing arit. Sanggeus Mang Kiwi aya di hareupeun Supala jeung anu sejenna. Pok Mang Kiwi kadenge nyarita ka Supala. Har, geuningan hidup jang geus balik deui. Nya syukur atuh ari geus marulang deui mah ka imah. Kumahana calagur jang? Cek Mang Kiwi bari nunah heula pacul dina sisi tihang imah. Ari aritna digolerkeun dina golodong. Song Mang Kiwi ngasongkeun leungeun. Ajak sasalaman heula ka Supala. Gap ku Supala ditampanan bari pok nyarita. Sae Mang, samulihna kumaha mamang di dieu? Datuk sawios-wios. Tembal Supala. Alhamdulillah, jaga mamang gejang.
Oh nya, syukur atuh. Ari ujang teu kunaon mah. Bunga mamang oge nanyona. Cek Mang Kiwi tuluy ngalepaskeun leungeunna Supala. Geus kitu Mang Kiwi sasalaman heula jeung anu sejenna. Rengse sasalaman, Mang Kiwi ngaleos ka pipireun imah. Tayana we rek kadon nyokot cai heula meunang ka pawon. Teu lila manehna geus balik deui bari mawa teko. Nu geus dieusi ku cai jeung cangkir genep siki. Song dijagrageun dina salueureun palupuh. Sok tah caina jang, ti arum heula gra. Lumayan, tambah naang teuing mah. Cek Mang Kiwi. Nuhun Mang. Tembal Supala bari nyicikeun heula cai kana cangkirna. Tuluy diturutan ku nu sejenna sing larongkong kana teko jeung nyarisikeun heula cai. Rengse ngari numpok Mang Kiwi kadenge deui carita. Gas baralik daai geuningan. Ujang ngajalankeun pancenna teh. Anya syukur we. Ari keur mamang mah. Hidup ayeuna geus balik deui dina kayaan salamet. Ngeunah geus rengse atawa acan eta pancen hidupna teh jang. Cek Mang Kiwi nanya ka Supala. Atos Mang, sagala rupina tos rengse. Abdi ayeuna mah tos tiasa nyumponan. Kana sadaya pancen anu diamanahkeun ku Eyang Tunggal Sajagat. Kau ngabarantas kana sagala rupa kajahatan anu nuju aya di urang ayeuna. Atuh kali ti kitu, abdi oge tos tiasa ngajalankeun kewajiban abdi kana janten sepuh abdi. Ki balung wesi tos teu aya deui ayeuna mamang. Anjeunna tos maot ku abdi. Janten tos moal aya dina naon kanggo ti ayeuna kapayuna mah. Tah kitu Bang Inten. Tembah Supala. Kitu baru tanya jang. Hanya syukur atuh lamun nya mah kitu. Mamang ge milu atoh nganengena. Atina geus moal aya di kakacauan ka lemur-lemur anu sejenna teh. Jadi geus tiis ceulih herang panon we meunang. Ayeuna mah jang. Cek Mang Kiwi. Muhun Mang. Mudah-mudahan sing ulah ayeuna naon deui kanggo ti ayeuna kapayuna mah. Tembah Supala. Nya syukur atuh ari kitu mah. Regreg mamangna oge. Tari ayeuna ieu nu tiluan. Na sarua deui. Geus milu babarengan jeung Ujang dina raraga merangan kaki balung wesi jeung pada batuna teh jang. Tanya Mang Kiwi ka Supala bari nenyo kana tiluan. Nyatana kamar tali, si Doleng jeung si Nuut. Mohon Mang, sami aranjeunna oge. Tos ngiring sasarengan sareng abdi dina raraga merangan kaki balung wesi. Pon kitu di pada baladna. Tanu ieu mah pun paman Mang. Sakantenan abdi teh bari nepangkeun ka mamang. Rehna anu ieu mah raina pun bapa ti lembur Cisoka. Tah kitu Mang. Tembal Supala bari nunjuk kamar tali keur sila di beka tuhueun manehna. Kutan ieu teh mamangna Ujangnya. Nya nuhun atuh jang. Mamang geus diwawuhkeun jeung mamangna Ujang. Jadi mamang hafal ya. Nepangkeun atuh. Kuring Kiwi. Cek Mang Kiwi bari ngasongkeun leungeunna ngajak kasalaman deui ka Martali. Gap ku Martali di tampanan bari pok kadenge mah oge nyarita. Nya Mang. Sami nuhunna kuring ge. Kuring geus bisa dipanggihkeun jeung mamang di dieu. Kuring Martali, mamangna Supala ti lemur Cisoka. Kuring ngarasa atoh jeung bagjana. Sabab geus bisa ditepungkeun jeung mamang di dieu. Atuh sajabana ti kitu. Kuring oge nyangakeun salam kapih hormat ka mamang. Ti kolot kuring anu area di lemur Cisoka Mang. Anu mana kolot kuring, pon kitu di kuring. Kacida anu nganuhunkeunana ye. Ka mamang teh. Misalnya ieu geus ngurus ngatik ngaping ngajaring kalau kuring jeung anu jadi kolot sakali deui nganuhunkeun pisan karena sagala kahadean mamang salaya ka budak kuring Mang. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana keur kuring mah jeung kolot kuring. Da kudu kumaha meureun males kana kahadean mamang salaya kalau kuring teh. Tah kitu meureun Mang.
tema martali. Wah, kan we jang. Tuh kudu kumaha mikiran keur males na ka mamang atuh. Kan bae da geus jadi kewajiban urang kapanan salaku manusia mah. Keur silih tulung anjeun papada manusana deui. Atuh salam hormati kolot ujang. Ku mamang ditarima. Nya nuhun we jang. Jadi nama duduluran kapanan ari kieu mah keur ka urang na oge. Ceuk Mang Karib. Nya Mang. Bagja kuring geus dipanggihkeun jeung mamang anu ngabogaan hate anu mulia keur nulungan ka papada jalmana. Istuning celik putih celak herang teu ngarepkeun pamrih ti jalma anu ditulung ku mamang. Bagja jang keur ujang mah ayeuna ujang boga kolot kawas Mang Kiwi sarua we jeung kolot ujang sorangan. Ceuk martali bari ngaderet ka Supala. Muhun Mang, abdi ki kalintang nuhunkeunana kana maha kawasa anu mana tos tepangkeun sareng Mang Kiwi anu tos ridho ngurus ngatik ngadidik ngaping ngajaring salami ka abdi. Ubar kitu abdi ka Mang Kiwi tos teu ngabdi kanu sanes tapi tos sapertos kasepuh nyalira we Mang. Tema Supala. Nya alus jang. Memang kudu kitu urang salaku jalma mah. Ulah rek poho kana purwadaksina. Ulah rek poho ka jalma nu geus gede jasana keur urang. Poho ka kolot, ka dulur. Pon kitu di kabatur. Sabab dasar wae jang. Lajan urang rek diurus ku saha wae oge. Sarua we jeung kolot urang sorangan. Atuh urang mah jalma ulah rek eleh ku sato. Sato oge sok rajin aya rasa mulang tarimana ka jalma. Lamun manehna geus diurus ku jalma teh. Kemudian urang manusia kudu leuwih ti kitu meunajang. Ceuk martali. Muhun Mang. Tema Supala. Taina kieu panginten Mang. Kedatangan kuring ka dieu. Sajabana teh yang panggih teh jeung mamang. Oge rek nuhunkeun ka mamang. Atuh salianna teh eta. Kuring teh mumpung keur aya di dieu we ya. Hayang nampo ka makam nu jadi lanceuk Mang. Da tungke lamun kuring rek mulang deui ka lembur. Kuring nuhunkeun ka Mang. Lamun tiasa mah mamang milu jeung kuring oge jeung anu sejenna ka lamun cisoka. Sabab kuring katalatahan ku kolot kuring Mang. Dan namun bisa mah mamang sing nepikeun ka bawah cenah ka ditu. Nya lain nanaon intina mah hayang panggih we meunang jeung hayang nganuhunkeun ka mamang. Tah kitu Mang. Ceuk martali bari mencrong kana beungeutna Mang Kiwi. Nya teu naon ari kitu mah. Hayu we keur mamang. Engke urang bareng ka dituna. Da tu ayeuna mamang mah rek gegero heula ieu teh di pawon. Rek nyapaankeun heula sang ujang. Atuh engke lamun geus arasak mah urang anu nalahar we heula nya. Tema Mang Kiwi. Padahal mah keun deh Mang. Teu kudu ngarepot segala rupa tuh. Ceuk martali. Wah, ngarepot naon? Keun we da. Taun kali ge biheung kapanaan. Kitu we nya. Mamang ayeuna rek katukang heula ieu teh. Atuh hidup isi rek nganteur mamang hidup mah ka makam. Anteur we heula jang. Mumpung berang keneh kapanaan. Cik Mang Kiwi. Muhun Mang. Abdi mah bade teras ka pasir heula panginten. Jajak pun paman. Tema Supala. Nya sok jang. Cik Mang Kiwi. Geus kitu mah Supala jeung anu sejenna lalempang heula muru ka pasir. Rek kadon nempo makam anu jadi kolotna. Ari Mang Karim manehna mah tuluy ngaleos ka pawon. Rek kadon nyepankeun heula sangu jeung deungeunna keur nyadiaan dalahar manehna jeung anu sejenna. Kocapkeun ayeuna Supala. Si Sudil jeung Martali. Pon kitu deui si Doleng jeung si Enut. Nu keur laleumpang mulu ka saluhureun pasir puyuh. Teu sabatra lila ti harita. Supala jeung anu sejenna geus aranjog deui ka buruanna Ki Marta jeung Nyai Lasmi.
Geus araya di hareupeunna makam gog Supala jeung anu sejenna Cingogo tuluy malencrong ka makam jadi kolotna Supala. Teu lila pok kadenge sora Supala anu nyarita ka Martali. "Mang, ieu makamna sepuh abdi teh," ceuk Supala. "Kutan teh di dieu nya jang, dikuburkeunana lanceuk Mamang jeung inung hidup teh." "Dadeuh teuing dulur Mamang," tema Martali. "Muhun Mang, di dieu dikurubkeunana ku Mang Kiwina teh," ceuk Supala. "Hampura kuring Kang Marta, oge ajeuk bisi saela ieu kuring boga kasalahan ka anjeun waan anu karasa pon kitu di anu teu karasa. Kuring minta dihampura anu sagede-gedena. Poma ulah rek teu ngahampura ka kuring Kang, oge ajeuk. Atuh sabalikna teh eta, akang jeung ajeuk oge geus dihampura ku kuring pon kitu deui ku abah jeung ku ambu. Sugan akang jeung ajeuk ayeuna di alam kalangganganna teh sing aya dina kasalametan jeung penang tayungan ti Rumah Kawasa. Aranjeun doan sing dicaangkeun di alam kuburna dihampura tina sagala rupa dosa jeung kasalahanna, ditarima sagala amal hadena jeung ditarima mungguhing di sisi mantena. Atau mudah-mudahan jaga urang sakabeh bisa diterapungkeun deui kalahan aya dina ridona turulas asina nu Maha Kawasa. Kuring ngawakilan ka abah jeung ka ambu, hampura abah jeung ambu Kang. Bisi aranjeunna boga kasalahan ka akang pon kitu deui ka aceukna. Atuh aranjeunna doaan oge geus ngahampura ka anjeun doaan Kang. Tayina ieu anak akang ku kuring pon kitu deui ku abah jeung ambu baris dijaga jeung diurus. Atuh sagala kahayang jeung paniatanna ieu budak sing dilungsur langsarkeun, sing dimudahkeun tina sagala rupa urusanna ku Nu Maha Kawasa. Ayeuna mah akang jeung aceuk geus sing tenang weh di alam kalanggangan. Ulah rek loba teuing pikiranna naon, anguran bebaskeun anu salieu geus jadi beung berat aranjeun doaan. Sabab dayeuna mah sagala rupana geus rengsek, geus dituntaskeun ku anak akang jeung aceuk. Pileuyan Kang, aceuk, muga jaga urang sing dipanggihkeun deui, ceuk Martali bajeng mencrong kana kuburan nu jadi lanceukna. Ari tina juru panonna katenyong cai mata anu ngayemeng tajauhna wae ngarasa kagagas beureunan jeung sedih. Eras inget kanu jadi lanceukna. "Muhun Pak, Ma, ayeuna mah bapa kali emah sing jarongjon. Kumargi sagala rupina ku abdi sareng anu sanesna tos direngsekkeun," ceuk Supala. "Jadi di dieu nya dikuburkeunana kolot anjeun teh la?" ceuk si Nut nanya ka Supala. "Nya Nut, di dieu dikurubkeunana," tema Supala. "Atuh bisi laeng arek mah teu naon, we mumpung keur araya di keneh di dieu Nut," ceuk si Sudil. "Bisi arek naon Il?" tema si Nut. "Hoy laeng bisi rek dikuburkeun ayeuna we, teu naon uing mah, mumpung jeung anu sejenna keur araya keneh di dieu jadi bisa ngurubkeun ka ieu laeng," ceuk si Sudil. "Wah bae edan ieu laeng mah Dil, wawing ti kalakon tah paeh ayeuna, sok we laeng heula nu ti heula atuh, bisi hayang ayeuna mah," tema si Nut. "Nah, engke weh uing mah can hayang Nut, uing mah nawaran soteh ka ieu laeng we, bisi rek ayeuna. Uing meureun rek balik heula ka imahna Mang Kiwi, rek nyempacul," ceuk si Sudil bajeng nyengir kituna teh. "Wah, dasar jelema ebel, di laeng mah Dil, urang sasetrik meureunnan," tema si Nut bajeng nyerengeh mahena oge. "Hayu Mang,
urang wangsul deui ayeuna mah ka bumi na Mang Kiwi. Cek Supala nyarita ka Martali. Nya, ayo jang. Tama Martali bari cengkat tina dongkona. Geus kitu mah kabeh marulang deui ka imahna Mang Kiwi. Sanggeus araya di imahna Mang Kiwi. Mang Kiwi geus dijalagerageun sangu jeung deungeunna. Anu haraneut keneh atuh puguh we keur mah lalapar ti tatadina. Kari-kari geus disampakeun sangu haneut jeung deungeunna. Brak Supala jeung anu sejena ngadon dalahar heula bala kecerakan. Bari jeung teu oleh dibarengan ku heureuy we si Sudil jeung si Enut mah. Di mana teu di mani maranehna mah kana hareureuyna teh. Rengse dalahar si Sudil mah tuluy ngaleos ka imahna. Rek nepungan heula nu jadi kolotna cenah. Nyatana Mang Ocan jeung Biocin malah si Enut oge milu sabab hayang nyaho meureunan ka imahna si Sudil. Kayaan harita di lembur pasir puyuh. Wanci geus maju ka sareak layung. Cahaya layung anu ditebeh kulon benih hibar mapaesan kana kaendahan alam anu aya di eta lemur. Anu piit katanya sing alabring tayona we rek ngadon ngarampih deui kana sayangna. Dipiring ku hilirna angin leutik anu nebak kana tetangkalan. Daunna pati ngarupai jeung arulang. Awas nu keur mileuyankeun ka mangsa beurang anu sakedeung deui rek diganti wanci peuting. Dua poe ti harita Supala jeung anu sejena barulang deui ka lembur Cisoka baraya. Malah Mamang Kiwi oge milu. Pon kitu deui si Sudil jeung si Enut. Maranehna oge marilu bung taringaleun. Sawagarek naon cenah cicing di lemur oge. Kira wanci tengah poe kuda nu keur ditelegarkeun ku Supala jeung pada baturna. Katenyo keur lompat di jalan jajahan. Muru kawetankeun rek jugjug deui ka lemur Cisoka. Gancangna ieu carita. Kira wanci pas sore Supala jeung anu sejena geus aranyo ka lemur Cisoka. Kuda geus ditelegarkeun deui ka wastadi ayeuna mah. Leumpang laun di jero lemur muru ka imahna Abah Sura. Teu lila gog Supala jeung baturna aranyong ka buruan imahna Abah Sura. Jeruut maranehna tarurun tina salureun tongong kudana. Geus kitu Martali jeung anu sejena laleumpang nyampeurkeun kana panto imah. Martali tuluy keketrok kana panto. Teu lila ti harita brai panto imah aya numpakeun ti jero. Breh Abah Sura katenyo nolol tina lawang panto. Bagia kuningan hidup jalu. Yop ka dariu ka jero heula ieu. Cek Abah Sura bari melongokeun panto kituna teh. Geus kitu bos kabeh arasup heula ka jero. Tuluy gugek dariuk dina korsi. Sanggeus arear jero Abah Sura kadenge nyalukan kanu jadi pamajikanana. Nyatana ka Amuha mah teu laku runyung Amuha mah kaluar ti pawon nyampeurkeun ka dinya. Kek diuk di sagigireun Abah Sura. Pok Abah Sura kadenge deui nyarita. Ambuna geus daratang deui geuningan tah barudak teh. Cek Abah Sura. Nya, syukur weh kujang. Hidap geus baralik deui mah. Cek Amuha mah bari mencrong kanu keur dariuk di hareupeun manehna. Punten Abah teh rek tuluy naros we ka salira. Rupiari salira naha Mang Kiwi anu ti lembur pasir puyuh teh ieu teh. Cek Abah Sura bari mencrong ka Mang Kiwi nu keur diuk di hareupeun manehna. Mohon Abah, abi teh Kiwi sun ti lembur pasir puyuh ya. Nepangkeun atuh ka Abah kalih kamu anu aya di dieu ayeuna.
Temal Mang Kiwi bari cengkat tina diukna. Tuluy ngasongkeun leungeun ka Abah Sura. Gap ku Abah Sura di tampanan. Dari sarua mana oge nangtung. Hutan ieu Mang Kiwi teh. Bagja tuh baraya. Ayeuna urang bisa ditepungkeun di dieu. Temal Abah Sura bari nangkep kana awakna Mang Kiwi. Mohon Abah, sami abdi ge ngaraos bingah. Tos tiasa patepang sareng Abah kalih ambu di dieu sun. Ceuk Mang Kiwi. Nya, syukur we Mang. Temal Abah Sura. Geus kitu Mang Kiwi sasalaman heula jeung ambu hama. Rengse sasalaman ngek Mang Kiwi diuk deui. Teu dilapok Abah Sura kadenge deui nyarita ka Mang Kiwi. Ieu Amang, pangguna Amang diceluk ka dieu ku Abah teh. Kahiji namanya hayang pangiwi jeung Amang. Jalma nu geus gede jasana ka incu kuring sela ieu. Atuh sajabana ti kitu. Abah teh jeung ambuna kalintangan nuhunkeunana ka Amang. Harus sagede-gedena. Berat nyuhun, berat nanggung, berat keur narimakeunana ari keur Abah sakulawarga mah di dieu. Ku kahadeanana Amang ka incu kuring saela ieu teh. Kudu kumaha meureunnan kuring malesna. Cek babasaanana mah. Najan nepi ka raga paturai jeung nyawa oge. Marek poho kana kahadean Amang saela ieu. Atuh ayeuna mah. Kumaha lamun Amang geus we cicing di dieu jeung incu kuring. Mun kitu deui anu sejena. Sabab lain kunaon. Kuring teh ayeuna geus kolot. Bisi we supage mah meureunnan geus balik deui anu kagunganana. Dipunut ku nu rahayu dipenta ku nu kawasa. Atuh saeutik gedena keur kuring. Sanajan nya oge. Deukeut kana waktuna. Marek matak panasaran teuing keur ka kuringna. Ari geus bisa ngariung heula mah jeung nu jadi anak incu. Keun saung-saung wae mah ku Abah rek dipanggieunkeun. Etang-etang Abah mah rek nyahapekeun barudak we meureunnan ka Amang. Dina mangsana jaga Abah geus eueuh teh. Tah kitu. Da kumaha ari ceuk Amang? Tanya Abah Sura ka Mang Kiwi. Atur nuhun pisan Abah kana sagarupi pangangkeunna ti Abah sakulawarga ti dieu. Nanging sanes nampi kana pangasih sim kuring teh. Mun kumargi kuring ge gaduh sakedik urusan di lemur dasun. Henteu eta oge ari seueur mah. Nanging teu tiasa dikantunkeun manawi. Cenah eta mah perkawis si Ujang bade di dieu wae. Nya teu sawios. Kumargi sanes sareng sasaha. Tapi sareng kulawarga anak anjeun. Atau beda sareng abdi wae di ditu. Mangga sim kuring mah moal kabotan. Kitu manawi Abah. Temal Mang Kiwi bari mencrong kana beungeutna Abah Sura. Kitunya geuningan Mang. Nya teu naon atuh ari kitu mah. Ngan satadina we kuring teh hayang ngaku nu sabener-benerna ka Amang. Sabab kuring Amang geus dianggap kulawarga sorangan. Tapi nya teu naon ari kitu mah. Sabab kuring ge ngamalum kana kayaan Mamang di ditu. Ceuk Abah Sura. Mohon hapunten we Abah. Abdi sakali deui ya. Ulah teu ngahapunten ka abdi bah. Temal Mang Kiwi. Iya teu naon Mang. Keun we nu penting mah. Duduluran urang ulah nepi ka pegat sanajan nya oge Mamang teu milu ngahiji di dieu jeung kuring. Tah kitu we Mang. Ceuk Abah Sura. Tang tosun ari kasebat na babarayaan mah. Sanos dugi ka mana wae oge. Ulah bade ka pegat. Temal Mang Kiwi. Oh nya syukur we. Ari kitu mah Mang. Ceuk Abah Sura. Mohon son. Temal Mang Kiwi. Tari ayeuna hidup jalu. Nari kumaha rencana hidup keur kaharupna teh.
Cek Abah Sura nanya ke Supala. Ari Supala anu ditanyana, manehna teu buru-buru nembalan. Sababna ngarasa bingung meureunna. Kaditu kudu kumaha, kadi kudu kumaha. Amang kiwi Supala ngarasa teu tega. Ari kudu ninggalkeun manehna mah. Sabab Mang Kiwi teh hade goreng oge. Jalma nu geus gede jasana ai keur manehna mah. Anu geus ngurus manehna ti leutik. Jeung geus asa kakolot sorangan we deui pang-pangna mah. Kari-kari boga batur anu selaing satia ka manehna. Nyatana si Sudil. Nu geus daek sapapait sama manis jeung dirina. Ari rek ninggalkeun nu jadi aki jeung ninina. Pon kitu deui Martali. Anu geus puguh kulawarga manehna sorangan. Manehna oge ngarasa teu tega. Tungtungna mah ngahulang we Supala teh. Teu kecet-kecet. Ari Martali nanya Supala kitu, manehna surti. Pok Martali kadenge nyarita. Sigana mah bingung panginten Bah, si Ujang teh. Sabab kaditu kadi oge kulawarga anjeunna keneh. Dari ayeuna mah ceuk abdi keun we perkawis ieu mah wah. Bade di mana nama si Ujang ke ganjrekna. Urang pasian heula waktos we ku urang. Ayeuna mah urang uruskeun heula we ku urang. Naon rupi anu nuju dipayunan ku anjeunna ayeuna Bah. Cek Martali bade mencrong kana beungeut anu jadi bapana. Nakur aya nu di singareupan naon kitu si Ujang teh jalu. Teh mah Abah Sura. Kieu Bah. Si Ujang teh ayeuna tos gaduh kikineuan. Ari kikineuanna teh nya puterna tua kampung anu aya di lembur Cigarunggang kapungkur. Malah mah si Ujang teh tos ditarik segala rupi dipayuneun jalmi seueur kuramana eta istri nyatana ku tua kampung. Nya entina mah duanana oge tos sami pada mika suka sareng mika cinta. Tak kumaha kitu sakedik ageungna ieu ge panginten tos janten emutan kanggo anjeunna mah Bah. Da kedah kumaha sareng kedah kasaha nya minang saraya panginten sajabina ti ka Mang Kiwi teh. Da kumaha pamisahna mah numutkeun abdi ayeuna Bah. Urang tikahkeun we si Ujang teh ka puterna tua kampung. Supados ka si Ujangna teh janten emutan oge teu hawatos ninggalna Bah. Atuh eta mah cenah engke pami tos gaduh garwa nyalira bade calik di ditu atau napi calikna di dieu atau napi calikna bade sareng Mang Kiwi. Keun we teu kedah hariwang. Kumargi tos aya nu bade ngawulaanana. Tah kitu panginten Bah. Ceuk Martali. Udan teh kitu jalu. Nah lain ngomong atuh ka Abah. Ari hidup aya kabingung atawa ka susah tih. Ulah rek era-era sok we nyarita. Keur ti ayeuna kahareupna mah nya jalu. Cek Abah Sura. Muhun mangga Bah. Teh mah Supala. Ayeuna mah kieu we. Hidup keur nyinghareupan masalah sarupa kieu teu kudu hariwang. Atoh we Abah mah hadengina oge. Ieu we ayeuna mah mumpung Mang Kiwi jeung anu sejenna keur araya keneh di dieu. Kumaha lamun isuk mah urang areunit we ka lembur Cigarunggang. Jeung Abah iniutna ka dituna teh. Keun we urang tarunggang kana kuda ti dieuna. Ari kana kuda mah maipuh teuing meunaan keur ka Abahna oge. Jeung sakalian hayang nyaho we Abah teh ka ditu. Ceuk Abah Sura rejeng mencrong kana beungeut Supala anu jadi incuna.
Bara Sunda mengusaki heula hancagarapan dongeng dina jejer carios Jawara Tiluhung Hideung bagian ke-28. Insyaallah bagian anu ka-30 kumang saja dilajengkeun deui dina dinten sareng waktos anu sami itunya. Mangga nuhunkeun kana sagaropi perhatosanana nyengkeun diapunten bilih wae seueur kakirang dina midangkeunna. Mang saja pamit ke sadayana wilujeng kantun. Permio.